ti kelas 10 MIPA 4 bade ngadongeng nu judulna Nu Syukur jeung Nu Kufur. Caturkeun zaman baheula aya 3 jalma nu panyakitan. Nu hiji panyakit korob, nu kadua butak, nu katilu mah lolong. Allah Ta'ala ngareskeun bade nguji ka maranehna. Teras Gusti Allah ngutus malaikat pikeun ngadatangan manehna. Pangheulana anu datangan teh nyaeta jalma anu boga panyakit korob, kalawan nyamar jadi jalma biasa. Pok malaikat teh tumanya, "Hei Kisalah, naon anu pang dipika hayang ku anjeun? Kuring hayang alus rupa, alus kulit, jeung leungit sagala perkara anu matak pikagelingan batur." Cek manehna pinuh harepan. Eta jalma ku malaikat teh diusap, cager harita keneh, korobna leungit tanpa lebih, ilang tanpa karna. Pok malaikat nanya deui, jeung harta naon anu pang dipika hayang ku anjeun? Gancang pisang nyanya deui. Gancang pisan jalma ngajawabna, onta. Ku malaikat ti pasihan onta anu keur leungih 10 bulan. Muga-muga sing barokah ieu onta ka anjeun. Terus malaikat ngadatangan ka jalma anu butak. Cek malaikat, Hei Kisalah, naon anu pang dipika hayang ku anjeun? Jawab anu butak teh, kuring hayang alus rambut jeung leungit kabeh perkara nu matak pikageuleuhan batur. Eta jalma ku malaikat diusap. Sirahna dadak sakala aya bukan alus nakep. Butakna cager harita keneh. Malaikat nanya deui, naon harta anu pang dipik hayangna ku anjeun? Sapi, jawabna. Tuluy ku malaikat teh dipasihan sapi. Moga sapi ieu teh sing mawa berkah ka anjeun. Terus malaikat teh ngadatangan ka jalma anu lolong bari bere pertanyaan anu sarua. Saperti anu ditanyakeun kana corob jeung anu butak. Kuring awas baninggal walon nu lolong teh. Sanggeus ditanya ngeunaan harta, eta jalma teh dipasihan emas embe anu geus anakan. Gancangna carita, anu tiluan teh hirupna geus senang. Panyakit leungit, harta benda ngarekahan. Saterusna malaikat datang dari kamaranehna. Kalawan ngarupakeun jeung paningkah anu ti heula. Kuring teh jalma miskin, geus jauh perjalanan kuring teh. Kuring menta ka anjeun demi zat Allah anu tos masihan rupa alus ka anjeun harta anu loba, cik menta onta hiji mah keur bekal nepikeun perjalanan. Ari tembalna teh beuy kaperluan, boro-boro mere ka maneh cenah. Ke heula kuring teh asa wawu ka anjeun, lain anjeun teh anu bareto korob teh geuning batur geus gareuleheun jeung pakir deui. Ngadenge carita kitu teh teu ieu kapangaruhan manehna kalah nembal kieu. Ieu sakabeh teh ti karuhun kuring. Cek malaikat nu nyamar teh, lamun anjeun bohong, mangku Allah bakal ngajadikeun anjeun kawas baheula. Geus kitu mah, terus malaikat teh ngadatangan ka jalma anu kadua, nyaeta anu asalna butak teh. Lalakonna sarua jeung anu ti heula teu ditarima. Anu katilu kalian mah malaikat teh ngadatangan ka jalma anu asalna lolong. Sasaworanana cara kanu tadi bae. Ari tembal jalma anu asalna lolong teh, kuring teh bareto mah lolong, kalayan kakawasan Allah, kuring jadi cager. Jadi awas paninggal. Pakenjeun nyandak sakumaha kapalayan anjeun. Kantunkeun sakeras anjeun demi Allah moretkeun. Cek manehna bari marah main. Cek malaikat, cekel harta anjeun kuring mah ngan sakedar nyoba bae. Tetela Allah mikarido ka anjeun, ngamandungan ka batur anjeun anu dua. Sakitu dongeng ti abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.